krim cek ayeuna urang teraskeun heula kumaha ieu jejer carita si Rawing Kiwari wilujeng ngadangu. Ari Untari sorana dumareuda jeung ngageleter gambaran tina haten anu bener-bener hayang ditulungan ku si Rawing. Si Rawing netep ka Untari bari nyarenge seuri terus nyarita lalaunan. Nya dakang mah lain dukun nyai, teu bisa ari ngubaran nu gering mah. Nah bener geus boga kayakinan ieu nyai ieu anu jadi indung geringna teh lantaran pokalna jalma nu jahil nyaeta kuwarjit atawa ilmu celuh. Leres telepat Kang. Eta teh numutkeun jalma nu tiasa margi pun biang teu damangna teh memang dadakan. Coba emutkeun ku Kang Rawing. Nambe oge 4 dinten teu damangna pun biang teh nanging kaayanan atuh sakiripuna. Duh. Tulungan pun biang teh Kang Rawing. Kelanan. Akang ayeuna rek nanyakeun heula ngaran indung nyai teh saha? Asa teh ngaranna teh podoy akang teh asa can diwanokeun. Ibu Fatimah Kang Rawing. Wedana Kemis. Ngawitan teu damangna teh pami telepat mah dinten Senin Kang. Si Rawing unggut-unggutan bari ngitung ramo leungeunna. Nyerenge seuri deui bari nyarita lalaunan. Make jeung ngitung ramo segala rupa. Sigan heueuh ya Kang teu pinter atawa bisa ngubaran. Jadi Ibu Fatimah teh wadana Kemis, mimiti geuringna teh Senin nya. Atuh eta mah ninggang dipati lara kok. Ninggang dipati bisa nyai. Aduh, nyaan ya mah ya. Boga bener ilmu telu alias merejit ya. Untari leungeunna nyekelan pageuh kana leungeun si Rawing. Panyekeleun anu ngandung pangharepan anu kuat sangkan si Rawing bisa nulungan anu jadi indungna. Abi percanten Kang Rawing. Kang Rawing bakal tiasa ngalandongan pun biang anu ayeuna meuweung matak pika salempangeun ka ayaanana Kang. Omat ulah teu ditulungan Kang. Ari keur akang mah lamun nya bisa teu neun-neun. Manya make jeung arek ngoretkeun kabisangan satadina be teu sasanggupanan teh bisi. Hayo kenyanggupan bisa cageun. Ari pek teh nu geuringna angren nyumprak. Apanya meureun akan ciwakeun ka asupna dukun lintu penyakit matuh. Kitu teh nyai. Nah we geda tinggalian ku Kang Rawing. Pang-pang namu pami dina wanci. Wangi sok teras-terasan jejeritan Kang. Panon ngaburilang mulan mul matak pikasieun. Abdi sok sieun pami ningali pun biang dina kaayaan seperti kitu. Tulungan atuh Kang Rawing. Si Rawing katingalina ngadeukeutan ka Abah Ibu Ratimah indungna Nyi Untari. Nyabak tarangna terus nyabak beheungna. Memang ari awak mah biasa-biasa we ngan panon waktu dibelelkeun ku si Rawing katingali bet geus eueuh cahayaan. Keuneun. Ayeuna akang rek nanyakeun ye ka Nyai ari salila ieu kungsi gering nu ripuh kieu teh Nyai. Nya hatina teh memeh sugala jeung sujalik aya ka dieu kungsi indung Nyai gering cipuh kieu atawa henteu ye. Untari gideug bari ngawalon. Teu can pernah Kang. Malihan nembe ayeuna we anu kawilang pangabotna teh. Nu teu maros kitu geuningan Kang. Nyak teu atuh hayang beak Kang nanyakeun kitu. Aya urang ka tempat deui na Nyai. Ngobrolna teh bet kurang laluasa di tempat deukeut nu gering kieu mah ye. Duanana terus kaluar ti jero kamar Ibu Ratimah. Muru ka tepas imah si banteng bulung diuk sila dihandap bari nyarande kana tembok. Wah, umaga ngawing-ngawing. Nganti ngalina Nyai Untari bet nyedih nitu ngeningan. Ngunaon, ngaya naon bet nyedih gitu ngeningan Nyai. Nyeta tuh. Kunaon nyedih guys pohon jadi indungna geuling teng. Bener nyaan gering ripuh teng. Geus teu bisa neon-neon malah pangacian mah geus teu pancag buktina akang jeung Untari oge geus teu dipalire deui sigeuna teh. Untari netep pinu pangharepan ka si Rawing. Teu lila terus carita deui. Muga ulah teu ditulungan pun biang teh Kang Rawing.
Margi naon hartosna bila pasti tindakan Kang Subala katu Sujali pami dina waktos ayeuna bet kieu kajadianana. Komo pami pun biang dugikeun ka hanteuna mah. Teu ridho abdi mah Kang. Nu matek ayeuna Kang rek ngajakan heula ngobrol ka Nyai. Jadi gering ripuna indung Nyai teh sanggeusna aya Subala jeung Sujali nya ka dieu. Tah ayeuna Kang rek nanyakeun geringna teh kungsi utah geuting teu. Edah. Akang siga dukung teh ya. Memang kantos Kang. Dina wengi kamari malah kawilang getih hirup lalambaran. Abdi teh salempang dunya teh bet asa kiamat, ari manawi teh pun biang bakal teras ngantunkeun. Nya harita abdi tataros kanu tiasa nu aya di ieu lembur. Nanging kitu kasauranana dipun biang teh cenah diwarejit Kang. Anjeunna teh tiasa nulungan sama teh margi ilmu anu mentangkeun eta kakuatan langkung hebat batan dirina. Si Banteng Bulung netep ka si Rawing bari terus nyarita. Waduh, ngarunya ngatukang ngawing-ngawing, ngulang nulungan ngulang ngagok ngatukang, anu momokonna mah ngindung na nyinguntari ngalang umangog kudu ditulungan ka ngawing-ngawing. Nya atuh lamun akang bisa nulungan mah teng, lamun teu mah nyadakang teuing atuh arikan kikieuan mah. Iraha teuing bisa ngubaran, bisa sote lamun kana tatu di jero alatan patelak ngadu kakuatan kakarakang bisa ngubaran. Napina ngapanan ka ngawing-ngawing bisa niangan pingubareunana Kang. Miraku ka ngawing teu bisa nulungan jalma ngandungeun aku misaya jalma jahat ngatawan delek ka Kang. Si Banteng Bulung bet milu karunyaeun sigana teh kana nasibna Untari. Nuhun Kang Rawing. Piraku we tega ka abdi ulah kagok nulungan Kang. Abdi ridho keneh dirampas ieu harta bana sareng raja kaya batan kenapa pisah sareng pun biak. Yang pami dina kayaan wajar mah teu naon-naon nanging ari dina kayaan sarupi kieu mah. Abi teu temikeun Kang, abi teu ridho Kang Rawing. Nyada Kang ge sarua bae temikeun ari kudu ningali Untari Tunggara mah. Sabab keur naon akang nulungan ngaleupaskeun Nyai tina pangaruhna Subalo jeung Sujalo. Lamun ayeuna nu jadi indung angger ngalayang jiwana. Tenang Nyai tenang, ngan akang teu janggi ieu. Nyaan aca nyaho ari urusan jeung anu kieu mah Nyai. Ngan akang oge boga kayakineun eueuh deui sumber kakuatan pikeun kaayaan di alam pamenangan kajaba ti Gusti Nu Maha Suci Allah Ta'ala. Nu matak urang kudu minta tulung iwal ti ka anjeunna. Jadi ku ayeuna kitu nya itu ulah wakas sedih. Sakuduna mah dina batin teh mantengkeun pangdoa, dina harti munteuang kan kumaha kawasa. Ngantikeun katang tuan ti akang mah sigana bae mal bisa ari ngubaran ayeuna mah. Tapi kuduna teh engke ngadaguan heula meuting. Sabab jadi inget ka guru akang Ki Debleng sok ngadongeng datang na wargi teh dina wanci peuting. Jadi ku ayeuna kitu kakaran ke peuting akang bisa ningali kumaha kayan indung Nyai. Nah bener aya nu ngawejerit nu ngawargit eta mah memang gering penyakit biasa. Nya penyakit kolot gitu. Amun bener teh tela anu ngawarejit Kang Rawing Kang tos biasa Kang. Eta mah cek akang tadi urang muntang tulung we kajat Maha Kawasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daya deui anging anjeunna anging mantena anu bakal ngadamangkeun. Ku sabab mang pirang-pirang penyakit mang rebu-rebu juta-juta malah teu kaitung rupana penyakit kabeh gaya ubarna. Iwal ti ajal nu ubarna menyai. Waduh, ngamun bener tetelang indung na Nyai Nguntari teh aya nu ngeluh. Nerus kumaha cara ngubaranana ka ngawing-ngawing? Nya cara ngubaranana mah kubar. Ngan anu leuwih ampuhna mah kudu neangan sumber kakuatan anu mentangkeun eta kakuatan ilmuna. Anu saterusna urang kudu bisa meruhkeun kakuatan ilmuna anu ngirim kakuatan ka indungna Nyi Untari. Kitu teh. Nyi Untari paneuteupna ngandung kasalempangan. Sabab si Rawing bet siga nu kurang daria dina negerakeun caritanana. Kumaha kitu geuningan Kang Rawing mah bet sapatos nu kirang daria
dina sasauran teh kumaha maksud Kang Rawing teh tiasa kunulungan pun biang Kang. Itu kira itu si Nyai Untari benda percayaun ke akang. Kieu ya nyainya ari akang mah teu bisa ari kudu milu sedih mah. Sabab lamun urang kabeh sedih saan rek bisa ngahubir. Ngahubir ngahibur. Maksud akang teh tah ayeuna nya bieu akang ngomong ka tang tuanna mah kudu ke penting sabab kudu kanyahoan heula bener henteu na indung nyai kena ku jerit. Nah itu boleh tah teh. Ulah pedang ngadenge akang ngomong siga nu teu darian teu boga maksud nulungan indung nyai. Tenang cek akang oge. Bener teteng? Bener Kang Ngawing-ngawing. Murang mah mokon mah kudu tenang we Nyai. Sabab ngamun teu tenang nang tukang ngawingna oge bakal ngumpur. Nganu menting indung Nyai bakal nyager deui. Miraku be Kang Ngawing-ngawing teu bisa nulungan. Jadi murang mudu ngadaguan datangna bocing Kang Ngawing-ngawing. Yang ke penting daguanana. Ari sabab cek guru akang Kidebleng baheula kungsi ngadongeng. Datang na wajerit ewarjik mah sok dina wanci peuting. Kitu tah. Sok ayeuna mah nya nyediakeun keur akang be jeung si Anteng yo nya da beuteung ku dieu sian meureunan. Sok. Untari jadi bareubeu beureum pipina. Bet jadi kaeraan dikitukeun ku si Rawing da puguh memang tacan cai-cai acan. Kitu teh mah lantaran muka rasa gempeur meureunnan, lantaran ningali kaya nu jadi indung sakitu pika salampangeunana. Untari terus meloyong karohangan tukang, si Rawing katingali kerung dua halis nameh tepung siga nu keur mikir. Ningali si Rawing ngahulang si Banteng Wulung terus nanya. Naon nyiga-nyiga nganu keur mikir Kang Ngawing-ngawing? Wah, ini gasiga nama bakal daangan nikmat dia maka ngawing. Nikmat bedi dinya mateng. Cicing akan kermikir yo, konsentrasi yo. Nya dari nying hareupan anu kieu mah terus terang be akang mah kurang pengalaman. Ngan akang boga kaya eunan, ilmu naon bae sumberna mah atawa pancerna iwalti kakuatan numur beng alam. Ngan mudah-mudahan be urang bisa nulungan indungna Untari. Nya momokon nama kudu dibisakeun be Kang Ngawing-ngawing. Karunya geningan nulis ngeta Nyai Untari teh Kang. Tadi ngoge ningali bae Kang Uing. Nyiga nama ngayon nama ngeus ngentenyonon Kang. Mangga mu Nyai Untari bogo-bogo kauingnya. Eta seuri tong tarik teuing. Kumanya we teh di jero imah aya nu geuring. Leung lamun lalaunan seuri teh. Resep bogo ka Nyai Untari, ulah terus masket kana hate teh. Terus terang akang ngabejan ulah wakan nembongkeun rasa bogoh. Lamun ambewena anu teu mere jalan bisi nyeri hate. Inget pengalaman baheula waktu ditipeng ku Nyi Narsia. Bener teu? Awewe teu sarua teh henteu marukannya teh maneh mah teu nyahoeun. Aya nu kitu, aya nu kieu. Telila katingali Untari datang mairan opien jeung inuman. Geus kitu terus ngarobrol di tepas imah anu pikeun Untari mah miharep sangkan si Rawing jeung si Banteng Wulung tetep aya di dinya samemeh indungna bisa cager deui pulih sabihara-bihari. Anu tangtu pikeun si Rawing mah kawilang berat oge pamenta ti Untari teh sabab dirina daek teu daek kudu ngetrukeun pangarti pikeun mulihkeun kayan indungna Untari. Sakumanu dicaritakeun ku si Rawing mangsa peuting datang ngalimpudan alam katingali kayan di jero imah pangpang namah kayan Untari bangun anu teu tenang hatena. Peuting geus ngalimpudan alam malah kadenge sora papaes peuting nu marengan jajah pangesi alam pikeun ngalam atawa pikeun ngambah alam impian. Sedengkeun di tepas imah si Rawing jeung si Banteng Wulung katut Nyi Untari katingali guntreng ngobrol lalaunan. Ya hari abdi mangiringan we kumaha saena Kang Rawing. Nu jelas pun biang teh kedah katulungan Kang. Janten abdi ayeuna kedah kumaha Kang. Tah Untari mah wayahna kudu digigireun Ibu Rati mah. Nya, jadi supaya pokoknya
pokoknya di tepas imah bisa jelema jahat. Nyasanya oke aya maling ka dieu, jadi kan akang bakal aya di luarnya. Nah, ya pokoknya bari mengiringan. Dah, Untari. Nya wayana. Kudu digigireun Ibu Rati mah indung nyai. Sedengkeun banteng gulung kudu ngajaga di tepas di tepas imah. Gitu. Ngarek naon itu kang ngawing-ngawing. Rek naon gitu. Yo. Awas ta. Kadenge soranci. Anjing. Anjing. Ngarek naon itu kang ngawing-ngawing aya di luar ngatung-ngamun gitu manici Kang. Nah, makin yang nyebut kelitik segala rupa. Ulah macam-macam ya teng yo. Akang di luar yang bisa ningali karena kayan di luar imah. Sabab menurutkan keterangan guru akang upama memang aya korban kekuatan kiriman, sok aya nu datang teu beda ti sato. Aya cahaya nu bakal nuju ka lebah imah anu ditujuna. Kitu teh teh hati. Mentong mendotot ngatukang ngawing-ngawing. Ngarinyo ganding dengan kang ngawing mangarek kagak bagadang nyerangan. Ngintu ajak-ajak kang ngawing itu ngarinyo gante. Oh, jadi merenan kang ngawing ngarek ningali kayaannya. Nya itu ngan ulah loba tingeusian beuteung peuting ieu mah yeuh. Pokona mah ulah bareng teuing barang dahar peuting ieu mah. Sabab urang mah sare. Engke wanci tengah peuting naon anu caritakeun ku akang teh bakal dilaksanakeun ku kumaha ka hati teh Wing? Wing. Kumaha hati teh? Anteng ulung. Salah omon. Si Rawing ngareret ka Untari oge ungeuk bari ngawalon. Kartos Kang Rawing. Nanging pamilaros kepundiang teu aya anu ngabarjit. Kedah kumaha tinakan urang Kang Rawing. Nyari geus jelas kitu mah tang coba urang kudu ngayakeun tindakeun. Ngankeun bae eta mah urusanna urusan akang. Nu penting ayeuna mah urang ulah nepikeun ka sare. Ke ayeuna akang rek nanyakeun pugu aya anu poho teh. Bade naroskeun naon Kang Rawing? Ari Subala jeung Sujali bogan guru. Nya moal bisa boga kawani jeung kabisa kitu meureunna lamun eueuh guruna mah. Sugan nyai nyaho saha guruna Subala jeung Sujaloy. Untari katingali ngahulang cukup lila. Bangun anu keur nginget-nginget ka hiji ngaran atawa kayaan teu lila neuteup di ka si Rawing bari terus nyarita lalaunan. Ayeuna mah emot abdi teh Kang. Memang leres teu lepat Kang Subala jeung Sujali teh kaguan guru Kang. Malah kabilang jago kolot anu nurutkeun wartos mah memang elmuna oge tos teu aya anu mampu mapakan. Jenengan teh pamin teu lepat mah mah gabug inten. Kabilang jago kolot memang duka di mana ari ayeuna mah Kang? Syah? Mbak gabuk inten? Alah, eta ngaran siga nama tukang inten meureunanya meni make inten segala rupa. Gila, ari eta mbah gabuk inten teh ayeuna di mana cenah? Mabi abdi teu terang ari perkawis eta nama. Teu terang Kang Rawing. Nanging nu kakupingku abdi mah Subala sareng Sujali sok nyebat-nyebat eta jenengan kitu ta Kang? Si Banteng Wulung katingali curing hak neuteup ka si Rawing bari terus nyarita. Wah, Wing jadi kang ingetan yo ka ngawing-ngawing. Namun ternyala mah ka ngawing-ngawing ngeyang waluki ngakingwing si ngomon. Nyena boga dulur sang guru nganu ngaranna gabug-gabug. Nya gabug ngabuginteng Kang. Wah, ngamun kitu mah geus nyaruang ngolot na ngejengakingwing ngatukang ngawing-ngawing. Syukur lamun kitu mah. Ayeuna Kang rek nanyakeun ka Anteng Ulung. Cik inget keneh teu? Inget teu? Nah eta anu ngaran Mbah Gabuk inten teh sajabana ti boga ilmu silat. Nah bisa kana ilmu nu sejenna. Nya ieu mah bisa teu kana ilmu wajrit, wajrit. Cik inget-inget teh. Si Banteng Wulung katingali ngahulang cukup lila. Malah make jempeureum sagala rupa bangun anu keur mikir jero nakeranan. Telila si Banteng Wulung neuteup seukeut ka si Rawing terus nyarita deui. Wah,
Nguing inget ngayunnya maka ngawing-ngawing. Nyaneh nate ngenyang eta mbagabuk nginten teh memang bisa nganang ilmu-ilmu gaib. Ngan ngenyang waluki ngente nerangkeun nu leuwih jelas. Nganu penting memang itu kayaanana. Tah, aya berai-beraian di geningan ieu tah. Ieu mah kakara sawangan akang nya. Jadi bisa bae Subala jeung Sujali minang saraya muntang akal ka guruna sangkan ngaheureun indung Nyai kalawan harapan engke teh kabeh harta kakayaanna nu aya di dieu jadi milik manehanna duaan. Untari harita neuteup antep ka si Rawing terus kedadi lisan. Lamun teh maknya kitu bener-bener tega jeung kaniaya Kang Subala jeung Sujali teh. Beuteung make rasa perasaan pame memang nepikeun ka kitu tinakanana teh. Geus jelas apenan ka Nyai oge henteu sirikna. Henteu sirikna hayang maehan. Rek teu kejam kumaha nu kitu. Tapi ieu mah kakara sawangan bener jeung henteu nama duka teuing. Ngan bisa bae sawangan akang teh memang beneran loyo jeung kanyataan. Kumaha tunduk teh Nyai? Ganjing. Tunduk teh. Henteu Kang Rawing. Nambe abdi peureum teh sanesna naon mau ngabayangkeun upami pun biang dugikeun ka hanteuna alatan saya batur. Kacida nyerina panginten abdi hirup cuang cieung sorangan di ieu patempatan. Benda cuang cium. Apeun aya akang. Apeun aya Kang Rawing. Dak kang oge daek ngabaturan Nyai atuh. Nyaan sumpah. Kelana Nyai, akang terek nanyakeun deui kanteng yo, Enteng Ulung. Nanya naon deui Kang ngawing-ngawing. Kung si Sugan eyang waluki nyaritakeun ka Anteng, di mana cicingna eta Mbah Gabuk inten teh. Nah matuna teh di daerah atawa lemur naon ta. Sugan ieu mah kungsi nyarita ka Anteng. Sok reung deui mikir, sok mikir kenya. Memang bener caritan si Rawing. Si Banteng Bulung katingali kerung deui dua halis nameh tepung. Netep ka si Rawing gigideung terus carita. Masa nama tengungsi ngomong di mana nyicingna. Uing tengacan merenang adeng ngaya di mana tangan nungaran Mbah Gabuk nginten teka ngawing-ngawing. Yang geus ada. Hari teu kongsi ngadenge mah. Teu kudu ngariripuh maneh mikiran anu teu bisa kapanggih laratanana. Awas lah nunutan teng. Wah, tengwing malain keur ngai nundutan teh lain, Kang. Ngai teh lain nundu ka ngawing-ngawing. Ngan dia mah urat miwirang Kang merenan. Dang itu ngaringwing malamun urat bibir ngeras ngosok ngai. Aduh, nah, ya maya si Anteng Ulung. Aduh, ampun. Nundu bateng lah. Kado yang ngomateng, ulah nepikeun ka kasarean. Ngingetkeun sapeting jeput peting ieu mah wayahna we ulah aya nu sare. Akang bagian cicing di luar. Nyai omat engke maturan indung Nyai di jero enggonnya. Kade ulah terus nunutan lamun hayang kuat kutunu aya ubarna. Namun ubarna kitu Kang Rawing. Cobi atuh abdi wartosan supados abdi engke ulah dugikeun ka ngalengut nunutan Kang. Gampang pisan ubarna mah. Bayangkeun berupa akang terus samat dina hate 3 kali. Kang Rawing, Kang Rawing, Kang Rawing, Kang Rawing, Kang Rawing. Abdi ulah tunduh Kang Rawing, abdi ulah tunduh. Sakit teh ubarna mah. Si Banteng Bulung panasaran di lamun teu milumairan caritaan teh harita ngomong deui. Meninggal ge nyambat ngaran ngakang Nyai. Kang Anteng, Kang Anteng, Kang Anteng. Ngieu ngabdi momokeunnya mah ngulah nunduh itu. Ngabdi sing ngulah nunduh itu Kang Anteng. Sakitu ubarna mah. Si Banteng Bulung panasaran di lamun teu milumairan caritaan teh. Atawa maca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Allahumma
Baksakeun kayaknya supaya ngulah nunduh. Besok aya wae baru di Bandungan. Nyakon bae sakali-kalian mamandungan ulah nyirebonan, ulah nyemarangan, semarangan Bandungan. Deh, mung be tama eleta si Anteng. Antu panon buringas marek edan meureunna ni Teng. Kahibunnya ya Kang di dia menyenya. Cek si Rawing ningali ka Untari. Anu memang harita daek-daek jadi seuri bet ngurangan rasa kasedih jeung tunggarana. Untari imut bari beureum pipina beuki nyaho ayeuna makana kayan pribadina si Rawing oge si Banteng Bulung. Oh, lain gitu Kang ngawing-ngawing. Moko-mokonya mah ngayang ngakang mah masing nenang nyai. Mokonya ngari ngakang mah ngejeng kang ngawing-ngawin moal nyamotong nulungan nyai. Nyabab nyamun di nyamotong mah moal ngeuna. Nya kitu Kang ngawing. Nyangan kade calawak deui heuai ta. Lainna naon Teng, sabab lamunnya indung na Untari benang ku ilmu kiriman ti batur, upama Anteng ke kasarean bisa-bisa kena kan ka Ateng, eta Kang mabel ngabijaan teh. Si Banteng Bulung panon jadi buncelik netep seukeut ka si Rawing. Bari terus nyarita. Wah, nganu bener we Kang ngawing-ngawing. Ngantong sion-sion kung nguing Kang. Dimantingkeun we ku nguing ngamun ngengkeng aya nu datang ka nguing mah. Edan nu datang teh jelema. Lain oge ilmu atuh ari katingali guluyurna jeung jentulna mah Teng. Jeung dilawanan oge lain ku jurus atuh nu kitu mah Teng. Moal bisa ku jurus. Namasina nu datang teh mbah gabug intena langsung. Jadi ngatu ngamun gitu mah meureunnan ngese ngalawananana Kang ngawing-ngawing. Nu mata kita mah dilawanan kudu ku batun Teng. Dilawananana teh kudu ku batun. Ku lemes deui. Kateuing akang oge dacan pernah ari ngalawanan nu kitu mah. Ngan kung si ngaranapan teh waktu si keling kasandingan ku Eyang Waluki aki Anteng. Jadi jelas rahasia alam teh memang loba keneh kaahenganna Teng. Lebah dia memang kajembaran atawa kaagungan anu maha kawasa. Jadi ngamun gitu mah nguing teu bisa nyare sanajan nya kedeung oge sang rejep ngoge teu bisa ngeta teh Kang. Nya moal bisa tuh Teng teu meunang. Ngabejaan teh bisi cilaka be akang mah. Nya ngamun gitu mah nguing nurut ka Kang ngawing-ngawing. Ngarah ngenten nundu mah moduna dibaturan ku Untari Kang. Siap macem-macem wae Tanteng mah. Apana Untari mah kemit indung lagi jerongon. Cicing mah di dieu Anteng mah. Bet akang oge apanan di luar sorangan. Pogo dibaturan ku anu geulis betah marukanan teh. Ngahaja si Rawing terus ngajakan ngobrol supaya henteu tuluh. Sanggeusna wanci beuki karasana peuting malah hawar-hawar kadenge suara anjing nu babaung di antara suara papaes peuting anu sejena. Si Rawing terus nyarita ka Untari jeung si Banteng Bulung. Tah. Jadi ayeuna mah meujingna geus waktuna akang kaluar ti jero imah. Anteng tetep di dieu terus nyai wayahna asup ka jeronggonnya. Kade ulah geumpun nya ieu bisi aya naon-naon mah. Dina hate huntang kanu maha kawasa, ngadoa sabisa-bisa, dari maha kawasa mah maha uninga, jeritna batin tang tu uninga. Tongkeung nyai. Enggak Kang Rawing. Ku abdi diestokeun pisan naon pinu disaurkeun nembe ku Kang Rawing. Enggak Kang. Eluh, waktosna geuningan parantos teu nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara Dongeng Kiwari hatur nuhun permios.